Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jamaah ahli pengawasan, alhamdulillah wa syukurillah, urang sadayana tiasa patepan deui dina waktosna pangaosan rutin anu mana kalelesan pertemuan nu ayeuna, pertemuan anu awal sabada boboran siang. Kumargi kitu masih keneh dina suasana boboran siang, tiji simkuring kasadayana ngawilujengkeun taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumalangkungan ibadah saum sareng malangkungan sasih saum anu teu kinten mulyana urang sadayana kaluar tina eta ujian wabah. Moga-moga manah tambih kiat dina keimanan ka Allah Ta'ala, tambih bersih, menjauh langkung caket ka Allah. Nugeus caket moga-moga sing jadi ahli usul, nugeus jadi ahli usul moga-moga disampurnakeun usulna ku Allah Ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasalukal ijabatal madhkurah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Hadirin rahimakumullah, pangaosan ieu etang-etang pangaosan halal bihalal Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Para jamaah ayeuna ieu halal bihalal. Halal bihalal teh sanes produk Amerika, sanes produk Timur Tengah. Di Mekah mah teu aya istilah halal bihalal. Ieu mah halal bihalal teh maknana ibaratun anit tisolil taqarrubi bit taqarrubi li husulil minnati minallahi. Halal bihalal teh maknana hiji ibarat, hiji istilah, hiji bahasa pikeun tepungna taqarrub ka Allah jeung taqarrub ka Allah. Naon taqarrub teh? Istibro, istighlal, istid'a. Istibro sina didinya sin tolabiyah, li sini listif'ali jama'ani litolabin syaruratin wijdan. Sin tolabiyah istibro menta dilubarkeun dosa. Tah dina waktos ieu urang sadayana sanajan henteu kedal lisan muga-muga silih lubarkeun dosa, amin. Nu kadua istiqlal, nyuhunkeun halal atanapi istirdo, nyuhunkeun ridho bilih aya tuangan leuteun nu kirang halalna, moga-moga silih ridhokeun, amin. Nu katilu istid'a, nyuhunkeun doa, nyuhunkeun diduakeun. Dinuakeun kumaha nu tadi sabada saum muga-muga iman tambah kuat, hate tambah bersih,
nu tebih janten caket ka Allah, nu tos caket moga-moga jadi ahli usul, nu geus jadi ahli usul moga-moga disampurnakeun usulna. Amin. Eta istida'ana. Nu mawi dina ibarat anu sanes halal bihalal teh ibaratun anil istidroi wal istirdoi wal istida'ai. Bi jama'atin. Hiji istilah, hiji ibarat, menta hampura, menta diridokeun, menta didoakeun di golongan jalma loba. Ceuk sawareh mah fi istima'ati sholihin, dina ririungan jalma nu saroleh. Naon maksudna? Lihusulil minnati minallahi, karana hayang hasil nugrah hati Allah, menang kasayan ti Allah, supaya hirup mulus rahayu berkah salamet dunia akhirat. Eta minnah mulus rahayu berkah salamet. Lihusulil minnati, minta dihampura tuluy aya nu ngahampura, minta dihampura takorub, ngahampurana ge takorub. Nu matak nu tadi mah ibaratun anittisoli takorrubi bit takorrubi, pertemuan ana takorub jeung takorub teh eta istilah halal bihalal teh. Ari logat harfiah nama halal tepung jeung nu halal, nyata nama takorub tepung jeung takorub. Ba'lil ilsop ittisoli takorrubi bit takorrubi lihusulil minna, supaya hasil nugraha ti Allah naon? Mulus rahayu berkah salamet dunia akhirat. Nu bodoh, nu pinter, nu beunghar, nu pakir, nu gede dosa, nu seutik dosa, moga-moga disalametkeun ku Allah dunia akhirat. Nu matak tadi dina doana tah kitu. Doana teh tambah kuat iman, tambah bersih hate. Tina taruki jeung suluk nu jauh kene sing caket, nu geus caket sing jadi ahli usul, nu geus jadi ahli usul sing disampurnakeun dina usulna sehingga tepi kana hadrat, kana makom hadrat ahadiyat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta teh sesuai jeung hikmah puasa. Ari puasa teh babul ibadah. Ayat 3 catatan penting nu ta'alluq jeung ibadah puasa. Kahiji as-saumu babul ibadah. Aya nu nelpon ngan moal diangkat. Sabab jumpuring ke ba'da isya ngaos di Majalengka ieu teh. Tangcu nguruskeun masalah eta keun antep. As-saumu babul ibadah. Ari puasa teh lawangna ibadah. Jadi di mana orang sanggup melaksanakan puasa, kalayan dorongan keimanan geus masuk kana wilayah ibadah. Mata kalau geus sanggup sabar dina puasa mah moal sulit, rek tahajud moal sulit, rek haos moal sulit, rek duha moal sulit, rek sholatoh moal sulit. Mata anu koret ge jadi bagus. Lamun tas puasa koret keneh anger atawa namahan koretna. Eta puasana lain mabrur tapi mabur. Ah gitu. Naon sababna puasa disebutkan babul ibadah? Sabab dina puasa aya lapar. Cung anu tekung si lapar puasa kamari. Boro-boro budak kolot yang lapar. Ajengan lapar tuh. Lapar bualewi ajengan lapar. Kira ku cenah ajengan lapar, da jelema jangan geus sarua. Teu dahar malapar.
Tah lapar teh Pak hiji alat nu ampuh pikeun ngalemahkeun kakuatan syahwati nufus. Aduh kekeh teuing teh Tangpaehan heula teu ngartieun. Sim kuring milik sararea aya mah keur milik urang Cibaduyut teu antep presiden. Lapar teh hiji alat anu ampuh pikeun ngalemahkeun syahwatin nufus. Ari hakikat hijabna hate teh kakuatan syahwatin nufus. Di mana syahwat nufus, syahwat nafsu geus lemah, tasil ilallah, hakikatna mah nepi ka Allah. Jadi hakikat hijab teh naon? Kakuatan syahwatin nufus. Dina di pul iman nu 5 aya bil ju'il alim. Ku lapar nu pohara. Hiji tah catatan penting eta. Nu mata disebut babul ibadah. Jadi urang teh kudu sering lapar, bener. Kudu lapar. Sabab nafsu teh syahwatna jadi lemah ku lapar. Nu takabur ge dibere lapar mah teu pati tulus. Aya jalma nu pepedengkreng balas lapar aya. Geus rang poe tuur nyorojod panon anyai tuluy pepedengkreng aya teh ya. Teu aya ngurupruk. Nu sagagah ge tadina dibere lapar mah ngaleper ngalungruk. Tapi lapar nu nyaan lain lapar anu bohong. Bil ju'il alim. Ku lapar anu lara anu ngalaraakeun lapar. Lain lapar mah eusa. Nu mata urang getol neangan harta teh lain supaya leungit lapar, tapi supaya loba ibadah ku harta. Lain supaya mung lapar, aing mah getol usaha teh balas mung lapar, hayang wareg terus. Wah. Moal bisa aya nu wareg terus itu. Moal taroskeun kanu ulah kanu 3 mobilna, kanu 2000, 4000 mobilna ci sok fungsi lapar teh hirup teh. Fungsi lapar. Pas lebaran ge loba nu lapar, jalan macet beulian eueuh ripuh. 2 peuting teu dahar di jalan. Ngadaharan tah itu jita 2 perang diringkeskeun darek aos ban ieu mah. Ieu mah acara halal bihalalna saeutik. Kadua, as-saumu ibadatun qahiratun bil fakri fil waqti. Puasa teh ibadah anu maksa kanu beunghar supaya pakir dina sawaktu-waktu. Maksudna kumaha supaya ngasaan nu karasa kuno pakir dipaksa ku ibadah puasa. Saha nu beunghar dan nu pakir mah geus biasa lapar teh mah. Anu beunghar teu dititah puasa lapar mah. Nu watak wajib puasa sabulan Ramadan. Lapar. Ripuh kaciran utara lapar mah. Nu sok lapar mah teu pati ripuh lapar teh, da geus biasa. Nu tara lapar ripuh. Mata pang ripuh-ripuhna puasa nu tara lapar. So, tara lapar mah ripuh puasa. Jadi ibadah nu maksa kanu beunghar, kanu tara lapar, kitu kanu beunghar teh. Lain loba duitna da aya anu loba duitna tukang lapar aya mah. Sedekah mah kabatur 300.000 sakali mah. Tapi ari manehna mah dahar ge sak 2 pe sakali. Lapar manehna. Nabi Sulaiman tukang lapar beunghar mah. Tantang tuh maksud nu beunghar teh nu tara lapar. Teu boga sawah, bata-bata acan, teu boga usaha saeutik acan, tapi tara lapar, mayor terus. Kajenting pamerti batur. Wah. Tah eta maksudna.
maksa ibadah nu maksa kanu tara lapar supaya ngasaan lapar dina waktu anu tertentu dina hiji waktu. Tok rasakeun tah. Ari bahasa sederhana mah sim kuring ngabahasakeun ibadah nu maksa kanu beunghar supaya ngasaan nu karasa kudu pakir dina hiji waktu. Ibadatun qahiratun bil fakri fil waqti. Oh, dipaksa lapar. Sugana kita ya pakel ketei, lapar teripu, deuleuh teuing nu pakir mah unggal menit, unggal poe, unggal jam, lapar kieu teh. Kuring masa tahun teh sabulan birage meni ripuh karasana. Sugana timbul kanyaah kanu pakir. Timbul nyaah kanu pakir nu matak tina puasa teh aya ngaji rasa. Kumaha nyaah kanu pakir? Nu mawi dina ibadat anu sejen, ibadah puasa teh ibadatun mufidatun bi izalatil bukhli. Puasa teh ibadah anu maedahkeun kana ngaleungitkeun sifat koret dina hate. Jadi berehan sanggeus puasa. Ibadatun mufidatun bi izalatil bukhli. Puasa teh ibadah anu maedahkeun kana ngaleungitkeun sifat koret dina hate. Sabab tina naon nu tadi qahiratun bil fakri fil waqti. Dipaksa kudu ngasaan nu pakir, anu karasa kudu pakir. Nu katilu. Puasa teh ibadatun mulazamatun bil iman. Puasa teh ibadah anu teu bisa dipisahkeun jeung iman, mulazamah. Anu teu bisa dipisahkeun harti mulazamah. Di mana boga iman tangtu puasa, ngan teu sakurnu puasa eta dayen puasa mati geni lain tina iman, Pak. Saminggu geus teu ngadahar naon-naon. Naon keur mati geni cenah, haram mati geni. Tilu peuting. Di mana iman tangtu puasa, ngan teu sakurnu puasa eta iman. Ari puasa mah identikna jeung iman, mulazamahna jeung iman. Itu ta'aluk karena awakna badag. Aya nu jangkung badag teu kadugaeun puasa. Budak leutik pecekrek leutik kuateun puasa. Sabab boga iman. Henteu sugar wah jangkung badag tangtu kuat puasana. Teu kitu mah. Ari teu boga iman mah teu kaduga puasa. Wah ieu mah geus kolot, ieu mah budak keneh tangtu kuat kolot puasana can tangtu, Pak. Anu kolot teu kaduga budak kadugaeun. Jadi tergantung karena iman nu aya dina hate. Maka ibadatun mulazamatun bil iman. Tah tilu eta catatan penting. Ari tas puasa teh sok naon? Lebaran. Adina lebaran teh naon? Takbir. Takbir. Ari takbir teh sanajan sarua dina lapada tapi beda-beda dina hakikatna. Kalimat takbir sanajan sarua dina lapadna tapi beda-beda dina hakikatna. Tergantung ka jalma nu ngucapkeun nah. Kalimat takbir sanajan sarua dina lapadna tapi beda-beda dina hakikatna. Tergantung ka jalma anu ngucapkeunana. Anu abdi Allah nu ngucapkeun takbir bakal tetep dina salah sahijina makom anu tilu. Nu ngucapkeun takbir teh tentu tetep dina salah sahijina makom anu tilu. Hiji makom abidin. Jadi nu ngucapkeun takbir teh aya nu jalma nu ngucapkeun takbir teh aya nu makom abidin hiji, nu kadua makom salikin, nu katilu makom wasilin. Jadi takbir abidin, takbir salikin, takbir wasilin. Kabagi tilu takbir. Kudu nama memeh lebaran ngaji bab takbir. Kena keur lebaran kayak moga-moga dipanjangkeun Yuswa sadayana. Adha. Saya Idul Adha kayaknya.
Hiji takbir abidin. Kumaha disebutkeun takbir abidin? Ngucapkeun takbirna bener, tapi teu paham kana maknana. Ngucapkeun takbirna bener tapi teu paham kana maknana. Teu paham kana makna takbir teh teu. Naon maknana takbir cisok? Teu paham. Sehingga terjadi dandanan pikeun hatena. Jadi terobah takbir. Sanajan diucapkeun takbir, hatena mah terobah-robah kitu we. Betul paham kana mana takbir teh apa. Tapi ngalap barokah ku ngucapkeun takbirna. Tapi ngalap berkah ku ngucapkeun takbirna. Sok engke dilenyepan urang lebah mana tak gitu. Tapi ngalap berkah ku ngucapkeun takbirna. Tuluy doakeun moga-moga singkenging barokah ti Allah tina sabab ngucapkeun takbir. Moga-moga singkenging berkah ti Allah tina sabab ngucapkeun takbirna. Nyebutkeun asma Allah aya berkahna, sanajan teu paham kana maknana. Boro-boro nyebut ngaran Allah, nyebut ngaran ulama ge aya barokahna. Ieu nyebut ngaran Allah Al-Majid, Al-Mubin, Al-Akbaru upamana. Teu terang kana maknana aya barokahna. Maka muga-muga nu takbir abidin ge sing meunang barokah ti Allah. Amin. Hiji tah dua takbir salikin. Nu takbir teh aya anu makom salikin. Kumaha takbir salikin? Bener ngucapkeun takbirna sarta paham kana maknana. Bener ngucapkeun takbirna sarta paham kana maknana. Paham mana takbir Allahu Akbar, paham kana makna akbar Allah. La ilaha illallah wallahu akbar, paham kana ilahun la ilaha illallah, paham kana mana la ilaha illallah. Eta takbir salikin, ngucapkeunna bener, paham kana maknana, ngan candau kiyah dina makna takbir. Ngan candau kiyah dina makna takbir, tapi geus taroki jeung suluk ka hadrat Allah bari ngabogaan himmah wusul anu kuat. Sok tulikeun kagok tulis we ka harti rek teu geuna. Tapi candau kiyah dina maknana ngan geus taroki jeung suluk ka hadrat Allah bari ngabogaan himmah usul anu kuat. Ya kudu dijelaskeun ke masyarakat teh kudu apalin. Ulah paya maca takbir. Kewajiban urang nerangkeun makna takbir. Ngan wistaroki jeung suluk kahdot Allah bari ngabogaan himmah usul anu kuat. Moga-moga ieu jalma sing jadi ahli usul. Moga-moga ieu jalma nu takbir dina makom salikin sing jadi ahli usul. Doakeun. Jadi geus paham ngan can daukiyah. Itu moga-moga sing jadi ahli usul. Tadi nalika usul daukiyah dina makna takbir. Tilu takbir wasilin. Nyaita bener ngucapkeun takbirna. Bari paham kana maknana.
bener ngucapkeun takbirna bari paham kana maknana sarta sirna daukiyah dina makna takbir. Wah. Sarta sirna daukiyah dina makna takbir, kana makna takbir. Daukiyah teh kumaha? Kurung setrip miring atau lebih kurung. Tajalli kana akbarna Allah. Tajalli kana akbarna Allah. Paham kana maknana sarta tajalli kana akbarna Allah, tajalli kana ilahiyahna Allah. Ta eta makom wasilin takbir. Tah ieu jalmi muga-muga disampurnakeun usulna. Tah ieu jalmi muga-muga disampurnakeun usulna sehingga nepi kana makom ahadiatul jam'i wal fakri wal farqi. Tuluykeun. Tah ieu jalmi muga-muga disampurnakeun usulna sing dugi ka makom ahadiatul jam'i wal farqi. Doa di tiluan lagi aya. Ti guru mursyid teh nerangkeun usul. Tah ieu jalmi sing dugi kana makom ahadiatul jam'i wal farqi. Ahadiatul jam'i wal farqi teh sampurna makom, sampurna yakin. Sampurna tajallina. Guru mursyidna sampurna dina kamursidanana. Tah jadi guru mursyid teh guru nu geus ditepikeun ku Allah imana kana ahadiatul jam'i wal farqi. Tah kitu.